Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarikun, mangka bisa jadi anjeun atawa buah-buah anjeun tarikun ninggalkeun naon ba'do sawarehna mayuha naon perkara anu diwahyukeun ilaika ka anjeun. Jadi upama ieu Quran diturunkeun sanes ka Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad, tangtuna seueur ayat-ayat anu kedah ditinggalkeun margi teu sesuai sareng kahayang umat-umat kafir waktu sarita. Judi teu sesuai dina Quran diharamkeun. Berzina teu sesuai. Jadi harita lamun lain ka Rasul diturunkeun na ieu Quran ka Kangjeng Nabi Muhammad, tangtuna loba ayat nu ditinggalkeun. Tapi da Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi Muhammad diciptakeun oge ti Lauh Mahfuz diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam sampai ke akhir zaman. Janten pasti kiat nandangan naon oge da tos disiapkeun ti zaman Nabi Adam na keneh. Saterasna kunaon maka ditinggalkeun misalna wado iku lantaran ngarasa sesak dayak bihi ku eta wahyu. Muga seueur nu ngecam, seueur nyebut majnun, gelo, seueur nu nyebut sihir, seueur nu nyebut ngarang-ngarang, ieu mah ciptaan anjeun. Pasti Kangjeng Rasul ngarasa sesak. Sadruka dadana Rasul. Ayyakulu kana yen sanyana nyararita laula unzila nah teu diturunkeun alaihi itu wahyu kangjun dibarengan ku harta benda anu loba saurna upami memang eta ti Allah saur umat kafirin. Au jaa ma'ahu atawa datang sarta nahu eta wahyu malakun babarengan jeung para malaikat anu ngajaga ngajaring. Innama dijawab ku Gusti Allah, innama sanyana ari perkara anta tugas anjeun ya Muhammad saur Allah nadirun kan memberi peringatan pikeun jalma-jalma kafir ku azab jeung siksana Allah. Wallahu jeung ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara wakilun eta anu maha ngariksa anu maha melindungi. Saterasna am yakuluna atawa nyararita itu jalma-jalma kafir iftarahu eta Kangjeng teh cenah ngarang-ngarang Kangjeng Nabi Muhammad teh jijieun disebutna teh cenah eta teh karangan Kangjeng Nabi Muhammad Quran teh. Tah ku kituna dijawab ku Allah langsung, fa'tu mangka sok datangkeun bi asyri suwarin dina pirang-pirang 10 surat mislihi semacam Quran sarua jeung Quran sapantar Quran muftaroyatin kana jijienan aranjeun kabeh umat kafir. Lamun teu mampu nyieun ku serangan wad'u sok panggih datangkeun gero manis tatotum sahabai jalmana anu sanggup anu mampu kana naon nyieun surat Al-Qur'an boro-boro 10 hiji ge moal sanggup min dunillahi salain ti Gusti Allah in kuntum shodikin lamun anjeun benar-benar bukti shodikin kalebet jama-jama anu benar. Saterusna failam yastajibu jeung lamun teu sanggup teu mampu kana nyieun sasurat wae atawa 10 surat lakum pikeun anjeun fa'lamu mangka kanyahokeun ku anjeun kabeh annama saur Allah sanyana ari itu perkara Quran uzila anu diturunkeun eta Quran ka Kangjeng Rasul ngalangkungan malaikat Jibril
bi ilmillahi etamah jelas ngan ilmu Allah. Sanes ilmu manusia, ilmu Allah, sehingga ia Quran disebut nate kalamullah. Margi diturunkan nabi ilmillahi kalayan ilmu Allah. Wa anna la ilaha illa wa anna la ilaha illa huwa jeung sanyana teu aya pangeran anu wajib disembah illa huwa kajaba huwa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal antum muslimun mangkanaha anjeun muslimun arek berserah diri ku cara asup Islam, ku cara bersahadat. Lamun rek berserah diri salamet dunia akhirat. Kan lamun ngabangkang teu daek maca sahadat teu daek asup Islam mangka cilaka dunia akhirat. Maka di dia disebutkan pahal antum muslimun mangkanaha anjeun rek berserah diri ku ngalangkungan lebat Islam, ku ngalangkungan syahadat kanggo orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum dina dinten ieu dinten Jumaah barokah mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.